Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Sateuacan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Mugi janten perhatosan para Mitra Pasundan nu mulia. Simkuring sapara kanca ngagaduhan hiji pamadegan dina perkawis carios-carios dongeng nu didongengkeun ku simkuring Kang Asep dibantos ku Ade Soni. Wireh carios ieu teh cantang tos fiktif altanapi teu fiktifna. Bawi raos nemutkeun simkuring sapara kanca wireh jujutan carios dina dongeng Sunda disalang surukeun bae sareng sajarah bangsa Indonesia nalika numpes karaman dina mangsa bangsa Indonesia munggaran merdeka. Kukituna bilih aya nami nu kasebat, tempat nu kasabit atanapi segala rupina anu mirip atanapi ampir sami. Mugi ajanten mafhum kumargi eta rupina mangrupi bagian tina jujutan dongeng Sunda. Hatur nuhun. Mitra Pasundan, dongeng Sunda nu ku simkuring sapara kanca sejadi pedar mangrupi salah sawir dongeng Sunda dina perkawis perjuangan rahayat utami nama dina zaman Gorombolan. Judulna Tiwasna Dedengkot Gorombolan nu ngagem Aji Halimunan jeung Aji Pancasona di wewengkon Purwakarta. Ieu carios karya ti Bapa Nana Suhanadia. Hatur nuhun ka Panana Suhanadia. Sateuacan dikawitan inyana nu nyerat nyaurkeun wireh ieu dongeng Sunda saleles nama parantos heubeul. Kinten-kinten taun 1860-an. Inyana nu ngarang oge dina mangsa harita teh rupina teh masih kene murang kali, kinten-kinten umur 8 tahunan. Tujuan didongengkeun manawi bahan katampi saurna teh hoyong kaaos ku murang kali kiwari oge ku para sepuh sangkan sadayana uninga wireh nagara urang teh Republik Indonesia henteu merdeka kitu bae, teu merdeka secara alamiah, tapi meunang ngarebut tinu lain hakna ngalangkungan proses perjuangan kemerdekaan anu didedel ku rahayat atawa para pajuang oge kakuatan bersenjata nu diantawisna mangrupi Tentara Nasional Indonesia. Salajengna salah sawios tokoh di dieu nu baris di pedar nyaeta Dedengkot Gorombolan di eta wewengkon ceuk balarea mah mibanda hiji elmu pangawruh nu mangrupa Aji Pancasona sareng Aji Halimunan. Sumangga wargi mulia. Mitra Pasundan, ieu kajantenan teh saleres nama parantos heubeul. Kirang langkung tahun 1860-an. Simkuring oge mangsa harita teh masih keneh budak kira-kira umur 8 tahunan. Ku simkuring didongengkeun soteh banewe hayang kabaca ku barudak kiwari. Ku kolot-kolot nu paninengan sangkan arinyana apaleun yen nagara teh henteu merdeka kitu bae simsalabim abakadaba sacara alamiah, tapi meunang ngarebut
Tinu lain hak ngaliwatan hiji proses perjuangan kemerdekaan. Menang bajuang tina segala rupa rongrongan. Boh samemeh merdeka, boh sanggeus merdeka. Kuring oge teu ngalaman sorangan ieu kajadian. Ieu mah carita nu dicaritakeun deui. Dongeng Sunda nu dongengkeun deui. Dongeng didongengkeun deui. Rupina mah nu baroga lalakonna mah diantarana aya nu tos teu aya di kieuna. Ngan ieu mah didongengkeun sote pepeuriheun milu bajuang teh henteu. Atuh dongeng-dongengna pada arapal pada aruning lalakonna. Kacatulkeun dina pangajaran di sakola mah teu digores-gores acan dina perkara lalakon lembur taringgul tonggoh Purwakarta ngalaman 2 kali diduruk ku Karaman. Padahal zaman perjuangan mah lembur taringgul tonggoh Purwakarta teh boga lalakon peranan penting. Anu bisa disebutkeun hiji peranan penting anu lain lumayan. Apan cenah cekolot zaman beset mah waktu marulihna tentara ti Jogja sarindang heula di lembur taringgul. Malahan nepi ka aya nu kagungan garwa sagala rupa ka urang asli taringgul dugi ka anak-anakna baranahan. Malahan cek beja mah yen Jenderal Sambas, Jenderal Lukas, Kolonel Rahmat sareng Residen Mukmin oge babadan tenan nyusun hiji stratagema atapi strategi kanggo ngahontal kemerdekaan teh sasatna di lembur taringgul tonggoh pisan di wewengkon Purwakarta. Ngan ku sejarah teu kacatet. Sok sanajan cenah ari sejarah teh nyaeta historia pitae magistra guru kahirupan. Tapi lembur taringgul teu kacatet dina sajarah nasional. Da meureun ruang lingkupna henteu nasional alias kedaerahan. Padahal mah tempat-tempat urut babadan tenan jeung saksi hirup ge masih seueur nu araya keneh. Sanajan loba nu geus teu aya di kieuna. Ngan keun bae eta mah nu kitu mah. Da kuring sorangan oge teu apal. Anu rek dicarioskeun di pedar teh nyaeta perkara basa kajadian lembur taringgul tonggoh diduruk gorombolan. Kira tahun 1860-an. Mitra Tatar Sunda Jawa Barat. Kocap harita teh poe Senin malam Salasa. Poe geus ngahiab kabuditnakeun. Hinar layu ngempur di tebeh kulon, cahayana sumiratnya angan di panca tengah. Tong meret leang patembalan dina tangkal kawung kuloneun jalan gede. Eta tandaning beurang tereh baganti jeung peuting. Sedangkeun manuk ungkut-ungkutan ngelak dina dapuran awi di eta wengkon, suit ancuing nyar ti beurang keneh di belah ditu wuwuh matak nambahan kagimir jeung kakeung. Sawatara eta tukang nyadap kawung anu kagiliran bagian burit lulusuhan inyana pada ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Di jalan gede kuloneun lembur, kaayaan menirehe combrek sepi jempling. Jika nama geus saya jalma nu lampreng atawa balawiri. Oge hiji mobil nyaeta mobil power anu mangrupa hiji-hijina alat patali marga di eta wongkon pikeun urang wanayasa nu rek nyaba ka Purwakarta atawa oge sabalikna ti Purwakarta ka wanayasa ti beurang keneh jiga nama geus lila ngampi. Mangsa harita mah waktu mangkatna jeung balikna mobil teh diwatesan ukur nepi ka tabuh 4 burit. Lantaran kaayaan lembur-lembur katonggohnakeun teh kaayana keur weurit pisan. Komo nyorang patempatan anu disebut Rancadara anu masih keneh mangrupa leuweung Ganggong Simaganggong, leuweung si Sumenem Jati alias leuweung Geledegan. Sering kacatulkeun cenah sering jelema dipencit ku gerombolan di palebah dinya teh. Madak lamun mireng tempat nu ngaranna Rancadara teh geus pasti we lamun rek nyorang lebah dinya teh hemar-hemir. Sabab saban di jalanna pungkal pengkol bari nanjak teh
Kenca katuhun jalan masih rembet ku kakayon saliara, nu mata pantes lamun leuweung teh jadi panadoban maung. Atuh gerombolan jongjon deui cicing di eta leuweung geledegan, teu kaganggu ku nu sejen. Hari lain ku mobil paranti ngakutan panumpang mah kitu oge henteu loba mobilna. Kawan tu cenah anu boga mobil power paragi ngakutan panumpang ti Wanayasa ka Purwakarta teh mita Pasundan. Atawa sabalikna ti Purwakarta ka Wanayasa teh anu eureuna di terminal Gembong ukur aya 3 siki. Nu matak lamun sakalian jalan teh panumpangna teu waleh metet rimbit nepi kana bemper-bemperna jeung kana sepakborna. Tapi sanajan kitu teu dipake aral subaha ieu ku para penumpang atau ku masyarakat oge. Anu penting pikeun panumpang mah asal kabawa sanajan kudu nangtung, sabab lamun tinggalin kunu hiji teh, kunu bakal datang oge cantang tu kabawa. Lantaran panumpangna nyayir-nyayir bae, da puguh mobilna henteu loba. Ari eta mobil power teh tiluanana oge baroga ngaran sewang-sewangan. Mobil jembar anu amaman ti guru, anu bumina di Taringgul. Murni anu Pasaleh, anu bumina di Wanayasa. Anu hiji deui mah mita Pasundan kagungan Ama Marta anu linggihna di Pasil Muncang. Ngaran mobilna Bunga Mawar. Oh bunga mawar ko idaman hati. Sanunya ayo teraskeun. Mita Pasundan cenah mani asa pangheueuhna dina zaman harita mah lamun tumpak mobil bisa diuk gigireun supir. Teu sieun tabrakan da pemberangkatan mobil teh geus diatur. Kudu jam sakitu. Kacurug-curug mobilna oge can loba. Jadi geus apal kana datang jeung mangkatna mobil. Lamun tinggalin kudu lasteu teh lapur kudu isukan jigana mah. Kapaksa ulah telat. Lamun telat teh kudu nungguan mobil nepi ka poe isukan. Bangsa harita anu masih rame-rame keneh teh ukur di pilemburan. Rame ku barudak anu reang di pangajian, barudak leutik ngajina pabuburit. Nyaeta satu tasna salat asar. Ari nu galede mah ngajina teh ti peuting. Kitu oge teu meunang gandeng sabab kaayaan lembur keur harengheng. Werit teu ahman ku gorombolan. Pimpinan sipulan. Mata kolot lalaki mati berang keneh teh sok geus sayaga. Nyaeta ngabuntelan pakaian bawon nyumput. Lamun teu kasaung sawah nyumputna teh aya nu kajarian. Ngahaja nyieunan lombang teh siga kitu. Nyaeta pikeun panyumputan. Dina mangsa harita di Taringgul Purwakarta acan loba warung. Aya oge warung daganganna teh es tuning basajan pisan. Kitu bayangan saukur warung pikeun adunan bubutuh dapur anu teu bisa diengkekeun deui saperti uyah jeung minyak tanah. Kitu oge warung teh masih beunang diitung ku curug. Di antara anu ngawarung nyongang saharita di kampung peuntas nyaeta Ibu Wapi. Di kampung Karajan di lembur gedena Abah Oyo. Ari di sisi jalan gede anu ngawarung teh aya nu ngaranna Ma Icih. Anu didagangkeunna kitu bae sabang sakadaharan saperti goreng pisang, silpan cau, gorengan kumeli, gorengan oncom, kumplit jeung leupeutna. Dagangna tara nepi ka burit pisan. Samemeh asar oge arinyana teh sok geus tutup. Warungna teh kajojo ku nu tumpak mobil power sabab jadi pangreueuhan pikeun anu eureun di dinya nyaeta nu ngareureukkeun mesin atanapi pikeun ngeusi cai kana radiator da puguh jalan antara Taringgul Purwakarta teh sapanjang jalan nanjak terus jadi kana mesin mobil teh gampil panas. Kalireun warung Ma Icih aya warung deui nyaeta warung Bah Ado. Ari nu didagangkeun ku Bah Ado mah nyaeta di antarana sate, timbel jeung beuleum ketan. Kiduleun warung Ma Icih aya warung gede yang hareupan sekolahan. Ari nu dijualna teh salian ti alat-alat kabutuhan sakola oge kabutuhan dapur jeung anu sejena
Sabab aya oge pasar di Taringgul mah pasar teh mukana ngan saminggu sakali mitra. Nyata unggal poe Sabtu disebutna oge pasar Sabtu. Ari daragangna aya nu ti Purwakarta, ti Salagala Herang, ti Bojong, malah aya nu ti jauhna. Daratangna ngadadak isuk-isuk keneh waktu masar teh. Inyana teu barisan ngendong da puguh keur jaman werit pisan boro-boro hayang ngendong. Reu peuting teh pribumi oge ngarasa bingung rek nyang hareupan peuting. Bingung teu manggih tungtung, bingungnya kumaha pilampaheun. Jalma-jalma sing sarua bingung. Sieun ku urang leuweung geledegan anu geus asa sador-doreun. Pikeun rahayat mah hirup teh teu geunah cicing. Sabab ku gorombolan dicuriga magar teh bilu ka tentara. Ku tentara dicuriga magar teh bilu ka gorombolan. Sapopoe hirup pinuh ku karingrang jeung kamelang. Salawasna ku itu ku ieu dicuriga taya pisan katengtreman hirup pikeun rahayat. Tentara jeung gorombolan silih arah. Arinyana silih ancam. Saha anu meleng jeung talingeuh bakal kabeunangan. Pikeun rahayat lamun ka sawah atau ka kebon hayang saralamet kapaksa embung-embung oge. Dina kolanding atawa kana meron teh kudu mawa barang. Nyata barang bawa pikeun urang leuweung geledegan. Sabab upama teu kitu ku urang leuweung nyaeta ku gorombolan bakal diancam bisa-bisa leungit nyawa. Dianggapna teu ngadukung atawa ngadidul kana perjuangan maranehanana. Anu cenah cita-cita gorombolan teh hayang ngadegkeun nagara Islam Indonesia jeung nanjeurkeun syariat Islam. Lamun barang bawa mah urang teh dianggapna ngadukung kana perjuangan arinyana. Waktu peuting tong sieun, imah urang dijamin aman, moal aya anu ngajorag. Orokaya aya aman ku urang leuweung geledegan ku tentara dicuriga. Saupami urang barang bawa heug digaradah ku tentara anu keur patroli, kanyahoan beyen urang teh barang bawa. Atanapi aya nu ngalaporkeun yen urang barang bawa keur nyuguhan gorombolan, geus tangtu bakal disiksa dianggapna nyuwuk gorombolan. Nyawa di tarohanana mita pasundan. Atuh kapaksa pikeun nyalametkeun diri lamun rek nyoba-nyoba kaleuweung barang bawa teh kudu sabisa-bisa sing tarapti sing iatna sing carincing pageuh kancing saringset pageuh iket. Lamun rek nyadap kaleuweung saupamana dina lodong teh sok dieusi ku timbel aya sababaraha hijina timbel jeung degeuna atanapi mawa beas alesanana pikeun ngaliwat di sawah. Nu matak teu aneh mita pasundan. Lamun seueur sawah nu garing kuno bogana diantep teu digarap. Lantaran lain sakali wae atawa dua kali wae jalma leungit teu puguh nalika keur ngagarap sawah na sewang-sewangan. Duka ku saha-sahana mah. Duka ku tentara. Duka ku gorombolan. Ngan anu dumuk tara kapanggih raratan-raratana acan. Duka dipiceun di mana? Da ari dihirupana pasti aya balikna. Mata ulah-ulahan bae lamun papanggih jeung gorombolan heug bae urang teh teu laporan. Dianggapna ku tentara mah urang teh sakomplotan. Lamun heug bae urang teh laporan, yen di blok sawah Ciwaru atawa di blok Tegal Genteng upamana aya gorombolan, terus dibeledik ku tentara ka Ciwaru atawa ka Tegal Genteng, peutingna imah urang bakal aya nu ngaduruk. Kumargi kitu kanggo rahayat mah jadi sarwa bingung, sarwa salah. Bingung ku itu, bingung ki ieu. Sok sieun aya anu tuduh acungan. Sok aya eta oge anu nekad. Tibatan ku tentara dicuriga magar teh bilu ka gorombolan, kitu deui ku gorombolan disangka bilu ka tentara. Leuwih hade sakalian we asup jadi gorombolan. Ngan ku gegedu gorombolan anu anyar asup jadi anggota mah ditempatkeuna tara di lemburna.
tapi sok dikirimkeun ka lembur anu jauh ti imahna. Kitu deui sabalikna. Matak teu aneh mitra, lamun aya gerombolan anu beunang di Gunung Burangrang, aya urang Tasik, aya urang Ciamis, urang Majalengka, urang Indramayu jeung sejen-sejen urang. Sabab pamikir gegedugna lamun ditempatkeun di daerah asalna sok sieun nyeko titahan tentara sangkan maluruh tempat gerombolan jeung jumlah kakuatanana. Katambah deui si anggota anu anyar oge embung ditempatkeun di daerah asalna. Sabab pikeun ngajaga kasalametan kulawargana tina tekenan tentara. Di antara anggota masyarakat aya eta oge nu tara dicuriga teh boh ku pihak gerombolan, boh ku tentara, nyaeta guru atawa nu kagungan profesi guru. Bade guru ngaji, bade guru sekolah atawa guru madrasah, ieu mah aman. Kanggo guru mah ku gerombolan oge sok dipihapikeun ka babaturanana teh. Mitra Pasundan, saupama aya komplotan gerombolan anjog di pasimpangan atau pasampangan jeung gegedug gerombolan sagewatna nengetan eta saha nu dipegat atawa nu ditanya, tetela lamun guru jeung kulawargana sagewatna jadug gerombolan bakal nyarita handaruan kanu jadi anak buahna. Uy, dulur, perhatikeun euy. Ieu, mihape guru dewek ieu. Ulah diganggu bisi kawalan. Perhatikan ku ilaing kabeh. Saupama guru dewek diganggu ku ilaing kabeh, nyawa ilaing gantina. Perhatikan. Cek jadu atau gedu gerombolan ka anak buahna. Ngarti gitu nama gerombolan teh da puguh anu jara di gerombolan teh gagedug nama kadang-kadang lain jelema jore-jore. Mungkin bae inya teh kaluaran ti sakola lumayan luhur atawa kaluaran pasantrenan. Lamun lain kaluaran sekolah luhur atau kaluaran pasantrenan cenah mah kadang-kadang oge aya tentara anu disersi lantaran kenyerian kabur kaluang geledegan jadi gerombolan, jadi bae barisan sakit hati. Atuh tentara taradarekeun deui ngaganggu ka guru sarua jeung gerombolan. Nyebutna oge ka para guru teh kudu dihormat-hormat. Sabab kujasana para guru negara urang bisa merdeka, jeung kujasana para guru rahayat jadi palalinter. Paingan atuh mitra basa baheula, basa negara Jepang anyar keneh, nyaeta dibom atom ku Amerika, atawa ku sekutu, anu pangheulana ditanyakeun ku Kaisar Hirohito harita teh sababaraha urang deui guru anu nyesa. Itu ditanyakan sabara urang di tentara anu nyesa atau profesi sejen anu nyesa. Sabab guru bisa nyitak tentara oge para pajuang anu bakal ngabelaan negara Jepang. Tapi ari tentara mah jeung okade nu sok daraikeun larsub ka imah guru. Aya anu menta ngopi bae, aya oge nu ngadon ngobrol wungkul. Tapi ku gerombolan sanajan imah guru jadi panganjrekan tentara oge tara dikuaki ya mitra. Da pugu gerombolan oge ngarti lamun ngaganggu ka guru elmuna moal barokah jalmana bakal kawalat. Kocap kacatulkeun dina hiji poe nyaeta saurang guru nu nalah pahasan. Inyana teh dibarengan ku pamajikan tas nyaba ti luar kota. Bari mawa duit kasejahteraan sabulaneun pikeun guru-guru anu ditempatkeun di hiji daerah genting disebutna oge uang genting. Di wewengkon tetoang anu jauh kaditu kadieu dicegat kumpulan jadu gerombolan atau dedengkot gerombolan jeung anak buahna. Aya meureun kana 5 anana. Papakean maranehna sing sarua hideung.
Maranena nyoren bedil nyaleker teu marake sapatu atau sendal sedengkeun buukna galolondong. Nyaeta ukur make bengker sirah sangkan teu ngarumbai buukna kaciri jawarana teh. Hei, eureun heula. Rek kamana anjeun? Eureun. Ceuk gegedug gorombolan. Pak Guru Hasan jeung pamajikana mani rampoh poe rampang reumpung awak ngadeg-deg. Basa ningali anu megat ka maranehana teh tayalian ti pulan dedengkot gorombolan anu geus kasohor ka jagoanana jeung kagagahana. Cenah mah ceuk balarea, ceuk beja batur. Yen si pulan dedengkot gorombolan di eta wongkon teh ngabogaan ilmu aji pancasona jeung aji halimunan. Kacaturkeun geus seuling oge ngadenge beja eta Pak Guru Hasan teh. Yen si pulan dedengkot gorombolan teh nyaeta gegedu gorombolan urang pamundayan anu gagah tur sakti. Inyana dipikasieun jeung dipika aji ku anak buahna. Ari dedeg pangadegna mah ceuk beja mah pendek tapi montok, awakna bodas bersih. Kagagahana bisa ngaleungit jeung tutura ku pakarang. Lamun dibeli oge pelor teh cenah muruluk maruragan teu tembus kana kulit-kulitna acan. Ari paromana prenges sahao kadua gaplok ka anak buahna oge kitu. Ayeuna aya di hareupeun Guru Hasan. Abdi bade wangsul ka pamundayan, Pak. Ceuk Pak Guru Hasan ngajelaskeun nembalana bari rada arap-ap eureup ngadeg-deg. Sasat nama inyana kasima teu puguh laku. Atuh anu teu disangka-sangka teh apanyana teh wayah kitu mah moal aya nu megatan. Da isu keneh pisan. Harita teh kakara kurang leuwih sabuh 11 beurang. Make diparengkeun kudu paamprok jeung gorombolan. Biasana oge liarna gorombolan teh sok ti peuting atawa pabuburit maju ka peutingnakeun. Ari ieu beurang keneh geus pada liar. Rek naon ka pamundayan? Ceuk gegedu gorombolan tumanya deui ka Guru Hasan. Bade wangsul abdi teh. Pak Guru Hasan nembalan deui. Bari hatena mah ngadoa ka Gusti Allah Nu Maha Kawasa. Inyana nyuhunkeun ditang sayungan ku mantena. Ari kitu urang mana anjeun? Geuning kuring teu apal. Wawuh teu anjeun ka kuring? Gegedu gorombolan anu ngaran Pulan teh nanya deui Pak Guru Hasan. Manehna oge anu kasebut urang pamundayan asli ka Pak Guru Hasan teh teu apaleun. Teu mantra-mantra. Mitra Pasundan rupina sakitu heula pedaran simkuring sapara kanca Kang Asep sareng Desoni. Insyaallah sanes waktos uang teraskeun deui kana bagian salajengna. Mitra Pasundan cag heula mitra carios nyambung ieu insyaallah ku simkuring sapara kanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.